Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa fis sahihaini air wiya fis sahihain. Diriwayatkeun tina kitab Bukhari Muslim. Qoma tos aya ngadeg sa Rasulullah sallallahu kanjeng Rasulullah sallallahu hina unzila nalika diturunkeun alaika kanjeng naon wa andir ashiratakal aqrabin ayat wa andir ashiratakal aqrabin Asy-Syu'ara 214. Faqala maka ngaduh kanjeng ya ma'syara Quraisy, wahai golongan Quraisy, istaru anfusakum minallahi, istaru meuli aranjeun kabeh anfusakum ka pirang-pirang awak aranjeun kabeh teh minallahi ti Allah. Beuli cenah awak sorangan teh ti Allah teh. La agni henteu ayeuna bisa nolak kaula, kata Nabi teu kawasa kaula. Ankum ti aranjeun kabeh minallahi ti Gusti Allah ti siksa Allah syai'an saeutik atanapi hiji perkara. Sok cenah beuli ka dinya kaselamatan diri teh ti Allah teh cenah da kaula mah teu bisa nyalamatkeun sakurangna ketika Allah nyiksa mah. Ya bani abdi manap, wahai bani abdi manap, la agni ankum teu bisa nolak kaula ankum ti aranjeun kabeh minallahi ti Allah syai'an saeutik. Ya Abbas, wahai Abbas, amma Rasulillah anu janten paman kanjeng Rasulullah, la agni anka teu tiasa nolak kaula anka ti anjeun minallahi ti siksa Allah syai'an saeutik. Ya Sofiyatu, wahai Sofiyah, ammatu Rasulillah anu janten bibina kanjeng Rasulullah sallallahu la agna anki, la agna anki teu ayeuna bisa nolak kaula anki ti anjeun minallahi ti siksa Allah syai'an saeutik. Ya Fatimatu binti Muhammadin, wahai Fatimah putri kanjeng Nabi Muhammad, salini min mali, salini salimen tak nyuhungkeun anjeun Fatimah ni ka kaula min mali tina harta kaula masih ti makana perkara si tinu karep anjeun sok cenah hayang naon-naon ge tapi lamun hubunganna sareng Gusti Allah malah agni angka teu kawasa kaula teu tiasa nolak kaula anki ti anjeun minallahi syai'an ti Gusti Allah saeutik eta. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkeun ti Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna sayyidina Siti Aisyah eta qalat ngadawu Siti Aisyah, ya Rasulullah, waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun innahum ila rabbihim raji'un. Waladina jeung jalma-jalma yu'tuna nu mere nu maparinan itu aladina makana perkara atau anu tos dipaparinan itu aladina jalma nu sok barang bere perkara anu diberekeun ka manehna, menang harta dibere kesuksesan baheun sedekah anu mere terima kasih udah diterima dikasih lagi. Wa qulubuhum bari ari pirang-pirang hatena aladina eta wajilatun pirang-pirang sieun innahum saestuna itu aladina ila rabbihim ka pangeranna aladina eta rujuna bakal babalik kabeh. Ya Rasulullah, kayak kanjeng Rasulullah, huwa naha ari itu alladzi teh eta cenah jalma nu eta teh eta alladzi yazni jalmi yazni anu jinah itu alladzi wayasruku jeung maling alladzi wayasrabu jeung minum alladzi alhamro kana arak bahwa ari itu alladzi teh yahupusieun alladzi Allah ka Allah. Qala ngadawu kanjeung la sanesina ya binta Abi Bakrin, wahai putri Abu Bakar, ya binta Siddiq, wahai putri Abu Bakar Siddiq, walakinahu tetapina ari madlulna
itu alladzina teh anu sasaranna gitu tujuanna nu dimaksud di alladzina dinya teh eta ar-rajul lalaki yusolinu salat rajul wa yasum puasa rajul wa sodaqu rajul wa yahopu si rajul Allah yutaqabbala kana teu ditarima amal minhu itu rajul lain. Tapi ya seorang ngalakin sok salat puasa sedekah bari sieun amal teh teu ditarima gitu. Maksudna waladina yu'tu nama atau wa kurum wajilatun lain jalma nu tukang minum arak jinah teu nepi maling cenah. Rawahu Ahmad wa kini hadis Ahmad. Wakilah sanad diceroskeun lil Hasan Basri ka Syekh Hasan Basri ya Aba Sa'id bahya Aba Sa'id kai panasna bi mujalasati qaumin kumaha carana midamal kaula bi mujalasati qaumin kalawan mujalasah hari mumpul jeung kaum yahdisunana anu sok nyaritakeun kaum ka kami anir rojai tina harapan hatta takadu sehingga ayeuna hampir-hampir naon kulubuna hate pirang-pirang hate kami teh eta takiru hibar kulub dah kumaha cenanya kajalmi anu sok nyaritakeun teh roja we kana ayeuna kitu harapan kana rahmat Allah teh cenah Allah mah maha pangampurakeun cenah dosa saeutik we mah dihampura kitu we kitu rahmat Allah we eta kuatkeun hate cenah asa hibar cenah asa hayang gerak Allah pakola ngadauh Hasan Basri lahu kaitu sa'il nunanya innaka sayyiduna anjeun wallahi demi Allah eta antas haba ngarejengan anjeun kauman ka kaum yahopunaka anu ayeuna yukhawwipunaka anu nyingseunan kaum ka anjeun hatta turika sehingga nemu anjeun amnan kana aman kaselamatan. Baturan mah ye babaturan jelema anu urang deukeut teh gitu sok nyingsieunan dek migawe paharaman mantong sieu teh cilaka dek ieu tong sieu teh lu bikeun ka urang teh aman kada dibenerkeun ku maneh eta khairun eta leuwih sae min antasaba tinimang ngarejengan anjeun aqwamun ka pirang-pirang kaum yu aminunaka anu mere rasa aman aqwam ka anjeun hatta talhaqoka sehingga nemu ka anjeun non al mahopu perkara pikasieun cek bahasa lempengna mah maning keneh rejeung-jeung jalma anu sok nyingsieunan tapi kadituna urang jadi salamet daripada rejeung-jeung jalma anu sok ngabae-bae tenang we aman lah aman cenah aman kadituna cilaka hancrup kana mahok nu pikasieun ku urang ajig cenah aing ngomong moal katewak geuning cenah aing katewak maning nyingsieunan kadituna aman daripada tenang-tenang kali itu cilaka mah. Walama toina samangsa ayana di tikam. Sa Umar bin Khattab anhu wa qarabat sareng caket non wafatna ngantunkeuna itu Umar. Kala ngada Umar libni ka putrana Umar. Wailaka cilakanya. Do khodi nyimpen anjeun khodi kana pipi kaula lal ardi luhureun bumi luhureun tanah la amlaka ayeuna sanes ayeuna ka anjeun
wa waili jeung ayeuna cilaka kaula wa ay waili jeung cilaka kaula ilam yarhamni lamun teu mika welas Allah ka kaula. Faqala ngadaulahu kaitu Umar sa Ibnu Abbas ma hadzal haub eta naon ari kasieun teh ya Amirul Mukminin kunaon cenah kuat kasieun kuat ka kitu cenah. Wa qad fatahallahu bika al-futuh sareng nyata-nyata Allah tos mukakeun sa Allah bika kanjeun al-futuh kana pirang-pirang ayeuna keterbukaan. Iman paparinan Islam ayeuna eukeul ibadah cenah ahli ente mah naon deui mah kaya sieun cenah wa masar sareng ayeuna naklukkeun Allah bika sabab anjeun al-amsara kana pirang-pirang negara. Cina ayeuna nyebarkeun Islam ente geus ka negara ieu berkat ente ka ditu wah kuat ka nyebar berkat ente cina kunaon deui make jeung kudu sieun. Wa fa'ana sareng mideun Allah bika kanjeun wa fa'ala mideun Allah can Allah teh ngayekeun anjeun ngayekeun ahli ibadah ahli sedekah. Qala ngada Umar wadidtu an anju la alayya walali wadidtu demen ingsun waditu kaula resep cenah aku berharap an anju kaula teh selamat la alayya walali la alayya teu madarat ka kaula walali teu manfaat ka kaula urang mah cenah ngarepkeun teh hayang salamet we teu aya kamadaratan teu aya kauntungan cek paribasana ayeuna untung jeung rugi mah peteh teuing lain masalah nu penting mah hayang salamet urang mah cenah eta. Wa riwayat ini tanah hiji riwayat la ajron wala wizron henteu ganjaran henteu dosa. Wa kana kabuktesan sa Zainul Abidin Imam Zainul Abidin bin Ali bin Husain radhiyallahu anhum eta ida tawaddoa upami wudu itu Zainul Abidin wa parago jeung beres Zainul Abidin min wudu'in na wuduna Zainul Abidin akhadat ra'datun ngalap ka Zainul Abidin ra'datun ngegeter Syekh Zainul Abidin nu pamantos ayeuna wudu beres wudu langsung pias maroktok sepak pakila dicaroskeun lahu pade keur nerangkeun haub rojate aya haubna ya pakila dicaroskeun lahu ka itu ayeuna kitu Zainul Abidin pidalika tina itu rokdah akhodatu rokdah pakola maka anu Zainul Abidin kunaon cenah mama pametos wudu teh kuat ka pias kitu nolok tok kitu kuat ka jikeun sieun wae hakum cilaka karuksakan ranjeun kabeh atadruna nah ranjeun uninga kabeh ilaman kasaha aku ngadeg kaula waliman jeung kasaha uridu ngarepkeun kaula an unaji kana munajat kaula sia mah emang ente teh apa lain cat cenah rek ngadeg teh ka saha ieu teh ka Allah rek munajat ka Allah berhadapan jeung Allah rek teu naroktok kumaha cenah berhadapan jeung ayeuna nu maha tertinggi sadayana tinu tinggi pangluhurna